Cager mad, kemana bae ente tarapanggi? Gering pugu aing sim. Hajong geus nginum obat mad. Embung sim, sieun aing mah le berita gara-gara loba teuing ieu nangarna nginum obat haju be jadi ode. Emang ode naon mad? Lain ode mah orang dalem. Mun ngalamar gawe eta kudu aya ode cenah. Overdosis kosim. Ai overdosis naon mad? Astagfirullah kosim, sia meniku bertele-tele nanya teh. Pan aing teu nyaho mad. Overdosis teh eta kaleuwihan nginum obat kosim. Gejalana eta bisa modar, halusinasi jeung nu lainna. Oh, ai berhalusinasi naon mad? Halusinasi kosim. Heueuh mad, halusinasi eta naon? Ai sia kosim. Ngomong halusinasi ge kuat pabeuli tata sumut. Balik aing mad lah. Dicarek bae ku sia. Jung kadi itulah lalieur aing ngomong jeung sia. Halusinasi